Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba' tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, bil khusus ka guru simkuring Kiai Haji Bustami. Eta teh guru kula waktu keur masantren di Ciberem, guru ngaliwet atuh guru naon bae guru. Kedua Kiai Haji Juweni, sarua eta ge dulur kula keneh, nya nama asli nama urang ditu, urang planet ditu. Bil khusus pisan ka Kiai anu parantos sepuh, yakni Kiai Haji Salman. Kula mah sok Sulaiman bae, beda setik lah Salman jeung Sulaiman mah. Bil khusus pisan ka bodyguard kula ieu, belah kencan mun gelut elehan. Profesor Doktor Kiai Haji Supedi AF PKB, pedagang karung butut. Wabil khusus pisan ke keluarga duka, keluarga almarhum Muhammad Yusuf nu patali dina wengi ieu 100 poena, terkenang ka almarhum masa hirupna. Lamun ayana naon sok bebeja bae ka kula. Mun poe Minggu ngaji pangheulana, aju kuari ge maot pangheulana deui. Mentak ulah ti heula ngaji mingguanana nya, pandeuri bae. Terkenang ka anjeunna lantaran manehna mah tilok loba codekah nurut. Jadi nu nurut diampihan ti heula ku Allah. Ieu mah ye nu teu diampihan teu pati nurut bangunannya. Lila gitu.
Jadi malam ieu urang kumpul ngabesuk dorong doa ka anjeunna mudah-mudahan seluruh dosa-dosana dihampura ku Gusti Allah. Di kuburanana dilegakeun, dicaangkeun ku Gusti Allah. Dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sareng nu sanes-sanesna ahli-ahli kubur khususna nu tadi dicaritakeun ditulis umum nama urang dieu kamehan bapak urang, emak urang, bapak kolot urang, mamang, uwa, anak, tetangga nu geus pararindah ka alam barzakh. Urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dicaangkeun kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asa moal urang paot asa moal wakapae. Kobo lamun keur gagah maca lalurah. Maksudna asa agel kene kapae wani kawin deui teh wani. Kula ti Cilongo ka dieu naik mobil mewah, naik mobil anu batur ge teu barogaeu. Naon ngaranna teh si mobil? Naon? Kula berarti Tilok Rubicon nyebutna Sumarekon. Mobil mewah. Aya nu Fortuner, aya nu Kijang, aya nu Avanza. Malah aya deui kuari buatan Cina mobil leutik muatna duaan. Beuh. Jang paranti macet cekerna ulah pati macet tuh mal bisa tetep bae macet mamacet bae. Mobil marewah hebat. Aya deui kendaraan nu paling mewah mah anu muatna ngan saurang. Kuari ge parkir di ditu di hulu masjid. Eta mah mudah-mudahan kendaraan we eta mah diperuntukkeun ditiheulakeun jang nu karolot teh nya. Sedengkeun nu pangkolotna di dieu nya si eta. Anu huisna geus lain di hulu. Kelek geus wisan. Aduh, masya Allah. Asana lamun ieu malaikatna misalna Lurah Edi. Misal Lurah Edi jadi malakal maut. Asana Haji Pendi mah diheula-heulakeun. Ribet cak lurah ieu lah. Tuluy urang lamun nanya deui. Imah Mang Anu belah mana? Oh, ta deket kuburan. Tadi sia liwat jalan ke mana? Liwat ka ditu ka kuburan. Aya orkestra sisi kuburan. Didinya aya nu hajat tah deket kuburan. Nu joget di kuburan malah mah. Eta tenang we nyebut kuburan teh tenang perasaan liwat ka kuburan. Najakeun imah si Pulan deket kuburan, aya orkes sisi kuburan, nu joget di kuburan. Malah di Talaga mah di dieu kuburan ge pake ngagitar. Bener kan? Tuh, sia panu ngagitarna ge. Emang teu nyaho kitu ja nyaho aing ge. Wanita. Rarasaan teh moal maot, rarasaan. Masya Allah. Padahal mah maot mah lain ku muriang, lain ku gering, lain ku perang, lain ku teu dahar, maot mah ku ajal. Nu perangna di Irak urang Talaga ge jaya rupae.
waktu nu perang di Suriah urang Talaga ge hidup paeh usuk teu perang teu naon paeh ya kuari di Yaman perang atuh kamari nyolateun ka Cikupa segala Pasir Gadung jadi ulah sieun tah mun perang ai bener mah perangna ngaluhurkeun agama Allah jabuktina batur nu perang urang nu paeh ge loba di Yaman kuari nu perang teu paraeh ge loba jadi salila hirup urang niatan dek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lamun urang geus diniatan ka Allah engke lamun aya malakal maut moal sieun ja emang geus dek di ka Allah keun awak nu sieun maut mah nu kuarina waktu hirupna henteu di ka Allah keun lamun di ka Allah keun mah awak ti mana urang ti Allah deka mana deka Allah kusaha ku Allah tak eta mun ku urang diinget ti mana urang ti Allah deka mana deka Allah kusaha ku Allah jadi moal sieun paeh sebab di jero hate geus dicatet jang ukuran urang teh salamet jeung teu salametna di alam barzah terus ke akhirat menghadapi maut urang sieun tah henteu lamun urang paeh sieun berarti bakal disiksa di jero kuburna lamun urang menghadapi maut teu sieun di jero kuburna salamet ahli-ahli Allah ulama-ulama sholihin komo wali komo syuhada komo para nabi teu sieuneun ka maut nang tangannya nama ka maut sebab nyana geus wauh jeung Allah kuari dek nanya Mang Haji Pendi mun paeh sieun teh kuari bener urang doakeun mudah-mudahan sakali deui paeh sieun teh mah mun kuari didoakeun paeh kajeun duh pinter kodek tah mah budak ya Allah ya Rabbi teu kudu ditanya saurang-saurang imah tinggal perasaan diri sorangan aing mun paeh sieun tah henteu sakitu bae lamun perasaan urang ja aing mah sieun paeh berarti encan yakin di jero kuburanana bakal salamet japi buktieunana Imam Ghazali ba'da subuh ngagerokeun adina Imam Ahmad ka dieu aya naon itu boeh kafan bawa ka dieu dibawa ka dieu aya naon ka ieu mang meuli ira geus disiapkeun ku kakak dipakekeun ku nyana selimut ka dieu geus dipakekeun dibuka deui terus dikada beungeutkeun geus dikada beungeutkeun diteundeun di sisi cak Imam Ahmad ka kunaon dikitu-kitu kakak geus ngambe bau sorga seungit sorga geus kadeuleu jasa sorga ku kakak ieu kafan geus seungit jasa seungit teh seungit sorga saksiannya cek Imam Ghazali ka adina kakak bangonna kuari deuk pamit jang hunjat tar salat subuh eta langsung kieu maca syahadat maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah plek eueuh ngeunaheun eta maot kadengena kunaon kamari ngadenge anu di Talaga teh paeh 7 poe sakaratna ge Talaga mana bae eta asana meureun dulur lurah Edi ka jeung goku pokoknya bagian pamarentah mah hese sakaratna lah komo lurah mah wow tapi lain lurah ieu jangan emang ngaji pan ka ditu ngaji sanajan wallahu alam ngaji nama nu jelas ngaji bae heulana asa ulah dagang bari dagang minyak we teh gitu eta
ku ngeunaheun maot. Ngadange Imam Ghazali seperti itu, ya Allah ya Rabbi, indah jasa maot. Gusti, maaf. Lamun urang nyaritakeun seorang sahabat nu ngaran Hudzaifah. Hudzaifah teh panganten anyar. Kangjeng Nabi ngayakeun gerakan perang lantaran Hudzaifah panganten. Cak Kangjeng Nabi coret ngaran Hudzaifah penghormatan terhadap nyana sanajan gagah nyana di medan laga sebab nyana papanganten pan malam ieu. Jadi ku Kangjeng Nabi dihargai. Ulah kena milu perang. Saya tuh Hudzaifah mah geus kanyahoan dicoret. Jadi nyana mah papanganten malam eta tah. Jam 12 Kangjeng Nabi ngainstruksikeun ke seluruh sahabat prajurit perang supaya berangkat ke medan laga. Jam 12 Sayyidina Umar ngagro-gro sahabat, wahai para sahabat, instruksi ti Kangjeng Rasulullah bahwa jam 12 ieu urang segera berangkat ke medan laga. Eta Hudzaifah mantas papanganten jeung pamajikanana di hareupeun imah jam 12 can junub. Encan mandi boga junub kere kieu aing perang ieu mun perang aing junub kene cekeun aing. Encan mandi ilu ulah aing cekeun aing. Ilu ulah. Kabeh jelema berangkat tinggal Hudzaifah. Bebe jaka pamajikan neng kakak deuk perangnya kumaha mun perang. Atur ridho jasa kula mah pokona mah kula mah mun boga salaki berjuang di agama geus mantep jasa. Teu resep kula mah mun boga salaki teu berjuang di agama. Perang didoakeun cak pamajikanana. Di zaman sahabat mah aya awewe teh lamun salakina teu daek perang lapor ka Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah kula boga salaki burangan, tresep kula mah boga salaki burangan teu daek perang. Eta teh kos kitu di zaman sahabat mah jadi salaki teh dipicu ku pamajikan supaya perang. Mun aya di talaga ulah perang heulanan mondok be mondok. Mondok bae mah aing tersep lah lamun boga salaki nu teu mondok eta geus hebat jasa. Pan di dieu mah moal aya. Moal kajen ku kumaha ge, beungeutna kajeuleunan ge beungeut kredit ka beja. Milih bisa lakian ge. Nu ngalamar itu santri Ki Bustomi cenah. Lah, santri gede kajut doang. Kayang aing mah gawe henteu ngojek teu bisa gitu. Tah eta orang talaga, belon orang talaga. Emang orang talaga mah belon kabeh meureun. Pandanganana ngan sakadar dunia doang. Ieu dunia nu ku urang diudag-udag rencana demi rencana. Ti rencana nu hiji ka rencana kadua, ti kadua ka rencana katilu. Rencana ke-4, ke-5 dan selanjutnya kadang ti hiji kadua encan mencapai ke 10 rencana urang datang ke rencana ke-3 paeh urang. Dunia nu aya ditinggalkeun rencana urang ka ditu henteu kesampaian disiksa di jero kubur. Ai santri mah tilok boga rencana aja. Santri mah rencana ngan salat. Tuh walah. Emang ekstrimnya nama mereka. Santri mah berencana kan sholat doang. Sholat, baca sholawat, zikir, sholat, baca sholawat, zikir. Duh, lamun kula jadi presiden, resep. Misalnya kula jadi presiden, tayangan TV marhaba bae. Ti isuk marhaba, ke sholat berberang, marhaba deh paling baca sholawat, penting baca Quran. Wah, yugus nu bagus nu jore, sorot. Baca Quran beres. Maca saya moal. Ai bangsa nu kieu moal. Dah eta. Ayeuna Hudzaifah berangkat kan perang. Berangkat perang. Oh. Panganten anyar berangkat perang coba. Di medan laga lantaran dia nama gagah jasa. Wah, musuh-musuh loba nu kunyana dibantai. Parae. Tetapi nasib ti Gusti Allah nyana kenapa cep naguling cacang ku musuh
selesai perang sahabat nu sejen ningali kabeh begitu ningali sedih ceurik ngalengis Kangjeng hadir kadinya Kangjeng mah senyum seri we Kangjeng senyum tinggal cek Sidina Umar ya Kangjeng Rasul ai batur sedih seri pan aneh ieu mah usim sedih sahabatnya panganten anyar nya maot sedih kok Kangjeng Rasul senyum bahkan seri ya tanya ku Kangjeng ku Sidina Umar ya Rasulullah kula mendek nanya sakieu bae ieu kan Hudzaifah panganten anyar kemudian nyana dicoret tapi maksa perang geus masalah meureun nyana ku hayang jasa perang kemudian manehanana ieu nasibna ku hari maot ieu kan kabeh ge ieu berduka cita kemaotan Hudzaifah teh kami mah sedih kok tuan mah senyum terus seri kunaon Umar cek Kangjeng Nabi teu nyaho maneh mah lamun neuleuh kieuna bae pasti sedih tapi titinggalian kaula cek Kangjeng Nabi nu ditinggalkeun pamajikan teh awewe dunia nyana maot di luhur tuh surga di surga 70 bidadari Hudzaifah sini 70 tilu jaga rilis jasa cek Kangjeng Nabi di surga ngawean ka Hudzaifah poh tuh Sidina Umar geus seserian jaheun jeuh eta mah awewe dunia dibuka bae bajuna ceda aya bae coba lu di luhur surga moal aya cedaan moal aya kutilan di urang mah nya ceda nya doton pan bahagiaan mana ninggalkeun pamajikan nu di dunia tetapi di ditu gantina 73 bidadari masyaallah karim Korenganan ai ahli Allah mah ahli tauhid mah atuh geus kitu pandangan komo Kangjeng Rasul. Iyalah urang mah kadang sepintas cuma dunia. Malah aya anu jadi kiaina eureun. Maksudna jadi naon ngaranna eureun teh lain eureunna naon jadi calo. Eta kan neangan dunia. Ilmu nu geus dititipkeun ku Gusti Allah lain sambarangan ilmu. Alpiah aya, Johar Maknun aya, Mantek aya. Geus puguh amil mah datang ka poho deui tah amil. Geus teu dideuleuh-deuleuh. Tafsir aya, hadis aya. Mahal teh. Beuh lain lalagaan teu setiap jelema dibere ilmu eta. Tinggal ngamalkeun doang. Mantepkeun jeung yakinkeun ka Gusti Allah, titipan ti Gusti Allah eta teh. Awal nama lain lalagaan urang datang kadinya nyana keur muka takrib urang datang kadinya keur muka riyad kabelah dieuna urang datang kadinya keur mawa SPPT ngabaturna jeung lurah mending mun untung di jeung lurah di momal untung aja hukum mah maksudna geus teu pembebasan rah kan gua aya kana rah atuh tah ya Pak aya sutak saya tigeula atuh ku lurah bae sorangan teman. Iyalah pandanganana para urang ge lamun dibere pandangan seperti kitu naon sababna eta kiai jam 1 jam 2 hudang kemudian mandi wudu salat Allahu Akbar beres salat kadang maca Quran atawa zikir terus kontinu dilaksanakeun padahal mah meureun tunduh pandangan batinna geus lain ka mata lain ka ceuli jeung lain ka dahar lamun pandanganna ngan sakadar ka mata doang moal daek hudang ti peuting tetapi pandanganna di mana hudang ti peuting kemudian tahajud urang geus maot gaganti nu tadina masa peuting urang hudang di jero kuburan nu poek bakal caah lamun teu boga pikiran kadinya tuh moal hayang hudang tetapi kan yakin urang bakal maut di jero kuburan eueuh batur ku hari mah urang loba batur aya kuntilanak gegeroan urang masih kena bisa gegeroan kunti cak nu ngadenge kunti anak rasada lain ngabantuan kabur tapi pan urang bisa minta tulung ka batur lah
di penjara tilok sorangan ku ari maja atut ge loba baturna bener dah tuh bener bae nyanyi nyahoan pan kadi itu pan nganjang tanaon tilok aya sorangan di penjara teh sorangan nya nah aya bebas di jero kuburan urang sorangan kemudian sempit nangis kanyahoan ku urang saenggeus sempit poekna luar biasa tapi panca Kangjeng Nabi saha jelema nu hudang ti peuting saat batur sarare nyenyak teu boga pikiran nanaon lesu akibat urusan berbagai urusan nyana sempat hudang engke di jero kuburanna waktu batur manggihan poek nyana caang mun teu inget kadinya saha nu hayang hudang peuting saha nu hayang hudang peuting tur teu boga kayakinan moal hayang jadi pendi ge hudang peuting mah osok hudang kiih brek deui enggak lagi sekolot atuh aya hudang ti peuting cara lurah nonton bola apa terus bae deuk datang ka iraha nutur nu kos kitu deuk datang ka iraha lamun urang dinasibkeun isuk maot boga amal naon urang nu bakal disangharepkeun ka Gusti Allah. Nah, mun teu boga kayakinan tetep ngolembar. Ulah perang hudang ti peuting teu yakin moal bisa, tapi ku boga kayakinan nikmat nu aya. Urang maca Quran mun teu boga kayakinan atuh moal hayang maca Quran, tetapi kapan hiji huruf 10 dibayarna. Lamun urang teu ngarti kana makna mun ngarti kana maknana dibayarna mungkin 100 mungkin 200 sampai 700 ketika engke ditimbang urang kan bakal ditimbang pas ditimbang pan buku nu bakal ditimbangna belah katuhu jeung belah kenca amal-amal maca Quran urang zikir urang tasbih urang salat urang didinya ayana leket ngaberatkeun kana timbangan hade nikmat nu aya mun teu boga kayakinan ka dieu moal hayang maca Quran ja urang dieu ge bangun aya tirok maca Quran ja kadeun lain depan sinaran sok maca Quran ku ari mameureun Quran ge lang ke bae Ramadan lah ku ari diteundeuna di mana teu nyaho bulukan-bulukan aca wayah da tah igetkeun ka dieu ke urang maot Quran. Jadi sapoe ulah kurang maca Quran teh 10 juz. Tuh siapa yang 10 juz. Jatilok teh apaan? Ulah 10 juz atau 5 lah masih kene ho. Kok mau haji encep mah. Ulah 5 juz atau je lah, sajuz bae. Sajuz ge nya Quranna ge di mana meureun. Kurang kayakinan mantak urang lamun ngadengikeun bahasa Tuan Abdul Qadir isin cek Tuan Syekh anta tad'il Islam zahiruhu mah bil Islam tapi wa batinuhu kama golal kufar isin urang ente ngaku Islam zahirna mah bener-bener Islam tapi ucapan sakumaha ucapan kafir bae kumaha kafir cak kafir teh in hiya illa hayatuna dunya cak kafir mah kitu teh aya deui jak kahirupan kahirupan dunia doang eta pan bahasa kafir ku ari urang Islam ngomong mah henteu ngan okos nu diucapkeun ku kafir lantaran timimiti hudang datang ka hees datang ka hudang deui hees deui dunia jeung dunia baik salat Pak Masya Allah tadi pula liwat ke masjid bagus jasa hebat masjid alhamdulillah lega bagus hegar kadeurina nyaho teh subuhna maksudnya sabaraha urang gitu geus ku boga masjid ge bangga urang kajeun lah teu ka masjid ge asal boga masjid bae. Nah iyalah keyakinan ya urang yakinkeun bahwa urang ge bakal numpakan kendaraan anu kuari parkir di hulu masjid saha bae nu kuari naik baby bed nu kuari naik Fortuner nu kuari naik Rubicon nu kuari naik Avanza Mio dan lain sebagainya kendaraan terakhir eta bakal ditumpakan ku urang
Imah nu terakhir nu kuarina imahna mewah, mungkin di tingkat, mungkin make AC, kasurna spring bed dan lain sebagainya. Oh, nikmat jasa. Rumah terakhir diasingkeun, boro ku masyarakat, ku dulurna ge diasingkeun. Mah, ieu mah dulur, imah sajan dulur ge kaditu kaleuweung. Di leuweung nya imah terakhir. Inget urang bakal kos kitu. Tah anu geus boga amal mah tuh tenang, nikmat. Nang tangan kana paeh. Nang tangan datang malakal maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya abdi malakal maut. Maksudna ya atuh rek jabot nyawa. Ka urang talaga datang. Ulah sok kitu malakal maut. Emang ulah waka emang urang kredit can anggeus. Cek nyana teh bangunan can anggeus, salat can beres, ulah waka emit heula emit ieu mah sapoe bae emit. Teu bisa cek malakal maut. Tugas kula kuari bae. Eta tah urang teh geus teu bisa ojah pan kos kitu. Hayu mun datang malakal maut, tapi kan nu soleh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya abdi malakal maut rek naon? Rek nyabot nyawa. Ih atuh lain ti kamari. Geus ditungguan ti kamari cek jada teh. Geus hayang gegeuraan jasa ieu sebab ka sorga teu paeh mah moal bisa. Hiji-hijina lawang ka sorga teh paeh. Al mautu babun wa kullu nasin dakhilu. Paeh teh lawang, sakabeh manusia bakal asup ka lawang eta. Lawang untuk memasuki alam barzah. Di alam barzah aya kanikmatan. Di ngeunaheun jasa. Kuari ba urang hayang ngadahar daging kudu bencit atau meuli di jero kuburan mah henteu. Ja eueuh. Eueuh ge badal kudu kieu. Atuh ai badal kiai mah santri. Wow, kuari ge ai berkat mah daging mah lulu. Kumaha di kuburan engke. Teh nya kuari mah hayang jeruk kudu meuli, kuari mah hayang dukuh kudu meuli, hayang anggur kudu meuli. Sup ke jero kuburan di alam barzah. Hayang naon cek Gusti Allah diayakeun ku aing. Nu aya di luhur dunya mah geus puguh, nu eueuh ge bakal diayakeun. Deuk kumaha deui? Nikmat jasa di jero kuburan mantak waliullah mah geus hayang geura ka jero kuburan nya nama sebab kanikmatanana aya di jero kuburan. Yakin di kuburan aya kanikmatan mengaji? Daek paeh kuari. Tetep bae mundur keneh bae. Padahal mah mun aya simba ge geus embungeun. Tetep mundur keneh bae. Deuk gawe naon tuh di dunia kuari? Dia geus kolot kieu mah tuh. Nu di mana ge atuh geus lah. Geus lepek kieu cek kana. Tah gitulah carita ahli Allah jeung lain ahli Allah. Mentak aya hiji raja ngora keneh si raja, gagah aya di nyana, wilayah aya di nyana, harta aya di nyana, sagala-gala aya di nyana, ngan kaberan muriang ka raja. Begitu eta raja muriang, kemudian ke dokter dan lain sebagainya makin kritis. Ku embung-embungna paeh nyana ngagero-gerokeun dulurna anakna kabeh. Wasiat ka anakna. Wasiat ge kieu abah membung ka paeh, besi kanyahoan ku malakal maut, abah panggieunkeun peti tina besi. Ngaju abah kajerokeun sing rapi ulah-ulah cai angin ge ulah kena asup. Tundunan kue kadaharan dirinya inuman abah balangkeun ka laut. Saminggueun ta kue ke saminggu angkat deui. Geus batuh dijieunkeun peti tina beusi diasupkeun. Boh jeruk segala kue da jang saminggueun. Ke saminggu bakal diangkat deui maksudna ditambahan deui ku embung-embungna paeh. Nah, dibalangkeun ka laut. Barang dibalangkeun ka laut plek datang ka dasar laut, malakal maut datang. Waalaikum. Kumsan saya, ieu malakal maut. Emang nyaho atuh ka dieu cekeun. Cekeun mah malakal maut hansip meureun. Je atuh hansip onang teman-teman paling nyaho na mah hurah. Ih, malakal maut batuh. Lamun nangtung malakal maut sukuna di dieu, sirahna di langit. Kadeleuan, sia Jipeni di kamana? Sia kolot-kolot delembangan gitu. Aduh, di deuleu di Lauhil Mahfuz. Mal kebal deui. Deuk ka mana?
teu kudu leumpang malakal maut mah geus kieu bae toelan jelema. Ya Allah ya Rabbi urang mun inget ka dinya inggis tuh nya nu mentak aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah di mana bae maneh aya datang bae paeh mah sadajan make peti besi balangkeun ka jero laut paeh mah paeh bae moal bisa teu paeh kajen urang embung-embungan moal wa kepaeh cenah aing mah embung paeh bae nu hayang-hayangan ican mah paeh mantap kula mah ikhlas jasa ka paeh teh geus ikhlas artina ikhlas da besi deuk bapak-bapak ti heula kula panderi kula mah ikhlas atau kula panderi Haji Pendi ti heula kula mah ikhlas geus ikhlas geus eueuh ka beungbeurat teuh. Nah, aya deui di zaman Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud keur di imah torojol tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Daud saha abdi makhluk langit. Makhluk langit. Malaikat berarti. Muhun. Malaikat saya malakal maut. Masya Allah. Aya naon cek Kangjeng Nabi Daud. Dek ngabejaan tatangga isuk maut jam 9 tulisanana di Lauhil Mahfuz. Jadi karunya lantaran tatangga ka Rasul ka Nabi bejaan nabe siap-siap isuk jam 9 maut. Bagus cek Kangjeng Nabi Daud. Tuh jadi Nabi mah kata tamuan malaikat. Daya katamuan malaikat mah malakal maut. Atuh Kangjeng Nabi pakai Jibril, Mikail, naramu pan ka Kangjeng Nabi mah. Ka ngaji mah lah kajian malakal maut teh nya. Ngeunaheun katamuan ku malaikat mah. Hampang urang lamun kata tamuan ku malaikat lantaran nya nama ku urang disuguhan dahar tara dahar. Suguhan nginum tara nginum. Disuguhan awewe tara nikah. Disuguhan tempat tidur tara sare. Hampang kata tamuan ku malaikat batu berat. Coba kata tamuan ku Haji Pendi. Engap kata tamuan ku nya nama. Masya Allah. Lengah bahasa etik. Bersih di imah. Lain di sapuan di bawah kabeh. Tah, iyalah Kangjeng Nabi Daud. Atuh malakal maut mah hiber deui ka langit. Kangjeng Nabi Daud kadinya kata tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Tuhan Rasul? Ieu mendek ngabejaan we supaya siap-siap. Naon? Isuk maneh maut jam 9. Informasi ti saha? Langsung ti malakal maut langsung ningali di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah. Saking aya di bejaan kitu mah tenang kula. Ya geus nuhun isuk jam 9. Geus beres. Isuk jam 8 Kangjeng Nabi Daud deuk nyaksian kumaha carana nyabut nyawa malakal maut. Jam 8 nya geus kadinya kieu bae. Ngobrol biasa. Ngadagoan waktu jam 9. 8, setengah 9. Jam 9 kurang 10. Kangjeng Nabi Daud 10 menit deui siap. Tenang ya kena. Geus boga wudu, geus zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jam 9 kurang semenit. Semenit deui. Ulah diajakkan ngobrol bae keur zikir cek kitu ye. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jam 9. Teu datang. Jam 9 lewat 10. Encannya geus siap bae kieu. Ieu jam sabaraha cek kitu. Kangjeng Nabi Daud geus liwat jah. Terus datang ke jam 9 lewat setengah jam, setengah 10 berarti. Datang ke jam 10 encan maot keneh bae. Datang ke jam 11 masih can maot keneh bae. Cak Kangjeng Nabi Daud ngisin-ngisin aing bae. Malakal maut ngisin-ngisin aing bae. Wah, teu beres ya malakal maut ya. Ya saya kula pamit heula rezeki ka dieu kata tangan apa itu balik heula. Baliknya di imah kieu ngalamun Kangjeng Nabi Daud.
Aing teh nggak bohong jadi nggak bohong. Apa aing nabi teh ada izin. Sedengkeun sakampung geus nyahoeun kabeh informasi ti nabi pan ieu mah. Gawa si eta jam 9 maot. Isukna kapanggih jeung babaturan cenah paegan teu. Nyawa ieu teu kaharti cek cenah. Ya Nabi Daud betul bohong, tapi ieu mah bohong cek cenah ieu. Aduh, Kangjeng Nabi Daud terpukul gede. Waduh, aing kumaha lalakona cek cenah. Coba tunggu 2 poe hirup keneh bae. Katilu poe, eledet Kangjeng Nabi Daud ngadoa. Gerokeun ku aing sia malakal maut. Langsung digerokeun, ya malakal maut ta'al hina. Ayo malakal maut ka dieu. Langsung sursat. Ulah kieu boga pagawean ieu. Aing geus kabejaan ka ditu. Ti kamari jam 9. Ieu kan jadi bohong. Sedangkan pan aing mah teu bohong, pan aing nabi. Aing rasul, ieu kumaha lalakonna? Hampura cek nyana. Hampura ieu kula ge meleset. Maksud meleset kumaha? Kamari kan di Lauhil Mahfuz aya jam 9 maot. Tapi begitu kula dek berangkat harita, dek nyabut nyawa di Lauhil Mahfuz eueuh ngaranna. Ya otomatis banyak main cabut-cabut bae. Deh emang calo main ukur-ukur bae. Teu bisa ieu mah cek cenah. Urusanna kudu tepat. Eueuh tuh kuari di Lauhil Mahfuz teh eueuh. Cek Kangjeng Nabi Daud teu kudu kumaha tuh. Tilok tiba heula ka karak ieu cek cenah. Cek malakal maut. Sepanjang kula nyabutan nyawa karak ieu anu haju dihapus di Lauhil Mahfuz eueuh. Kieu ayeuna mah. Kula tetepan ditungguan ku tetangga. Laporan ente ka ditu ka Gusti Allah. Naon sababna eta jadi dihapus gitu. Cek malakal maut atuh ulah kula di dinya bae sih. Di dinya kan rasul. Iya tuh henteu di dinya anu boga urusan. Unggul lamun informasi nanti ente. Tetep bae aing sieun ih ka Gusti Allah untuk nyatanya nu kitu mah sieun. Ininya bae dah Rasul. Henteu aing geus ka ditu. Ka ditu teu lah. Nanya. Atuh nanya malakal maut ka ditu. Jadi carekan ku Kangjeng Nabi Daud. Bu aing dicarekan bebeakan cek mah. Gara-gara mere informasi. Akhirnya langsung ya Allah ya Rabbi. Abdi munajat ka Gusti. Lantaran abdi mere informasi ka Kangjeng Nabi Daud, Nabi Tuhan, Rasul Tuhan, hamba Tuhan nu dipake kadedeh ka cinta ku Tuhan. Harita tatanggana jam 9 maot kukula diinformasikeun, tapi ternyata ngaranna eueuh. Abdi bade tumaros ka Gusti, naon sababna Gusti datang ka dihapus. Cek Gusti, mun teu nyaho maneh kieu barang eta tetangga Daud diinformasikan maut jam 9 harita kenehnya na gegeraan ka imah adi, ka imah kakak, ka imah dulur silaturahmi menta hampura. Di samping menta hampura harta-hartana kunyana disodakokeun datang ka beak kabeh. Maka kula menghargai ka jelema nu silaturahmi ka dulur-dulurna, ka tetangga-tetangga jeung karabatna. Bahkan nyana sodako hartana ku kaula dihargai ditambah panjang umurna. Bejakeun gitu ka ditu. Oh, mun atuh siam atur nuhun. Datang malakal maut ka Kangjeng Nabi Daud. Ya Rasulullah. Ti Gusti Allah informasina eta tetangga anjeun kulantaran barang dibere nyaho jam 9 isuk maot harita keneh nyana silaturahmi terus hartana dibagi-bagikeun maka ditambahan umurna bakal panjang. Mentak jelema nu silaturahmi ditambah umur, jelema anu sedekah balak-balakna cocoba-cocobana dipiceunan ku Gusti Allah ditambahan umur panjang. Bejakeun ku Kangjeng Nabi Daud. Waalaikumsalam. Naon kula irah paeh ya terjadi siapa kuari jangan kesajakan paeh emang kunaon iya sebab nama begitu ente diberi informasi bakal maut jam 9 hari tepan terus ente non silaturahmi ka dulur-dulur kata tangga ka babaturan haju harta-harta dibagikan bener jadi Allah mere ka ente panjang umur.
kan kitu ge harta geus bea kabeh. Geus teu boga naon cek. Geus masalah. Nah, iyalah. Jadi silaturahmi teh bakal manjangkeun umur. Urang mah kuari adik di mana, kakak di mana teu nyaho, putus silaturahmi urang. Jeung babaturan putus urang mah silaturahmi. Baheula mah di pondok sagulung sagalang kuari putus. Kitu keneh jeung tatangga kadang sakokolocoran sebenarnya mah pancuran nama tapi putus ka tatanggaanana. Nu mantak sempit jasa hirup. Lamun urang jeung dulur teu wau ketika misal urang talaga boga dulur di pasar kemis kadengekeun mang ente lain boga dulur ngaran saya di pasar kemis bener asana mah aya saha eta asana kakak itu keur dihurupan nyana dihurupan aduh asana deuk aya nu nganiaya lah hadege paeh los tuh lantaran tilok silaturahmi paeh los Pak. Tapi lamun silaturahmi mang lain boga adi di pasar kemis boga ngaranna Ki Umar kan asana nyana dek dianiaya Masya Allah ulah waka ditoel lamun aing can datang awas aing jadi kalang dadapan aing jadi kakana awas burabat pepan ka ditu tak eta kan silaturahmi nikmat jasa silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam je sia mau naon eta jeruk ya kak lah tanang di pengkolan hasimnya amis lah eta ku sakitu ge kan geus kakana geus luar biasa kan masyaallah ya adi aing perhatian anak pohara amat tuh kan ngeunang sabulan kakana pan ka ditu. Waalaikumsalam mohonan teh Kak kopi nang di mana tuh Kak aya orang Lampung lah nya taju merek kopi kakak mah teu beuki ka kopi ieu bae dibawa ka dinya tuh kan bunga si Adi teh menang sebulan deui kakana datang dengan Waalaikumsalam mohonan tah Kak rokok tah ngan ieu kakak boga maksud cekna maksudna tuh Kak iya kakak boga maksud gede aja saya minta tolong we sabar itu tuh Kak mun aya mah 50 juta kelas santen 20 atuh ieu mah keur eueuhna ge kitu bae tuh oh atuh Kak tuh bere 20 juta golosot padahal mah kamari merek kopi na malah kopi Lampungnya hangit pan kopi Lampung tapi 20 juta nah itu berkat naon silaturahmi jadi geus dunia teh nilaina eueuhna naonan ku silaturahmi mah urang jeung babaturan masyaallah 10 20 100 juta ge geus pokona mah eueuh perhitunganana lantaran silaturahmi jeung babaturan jeung tatangga komo jeung dulur tetapi lamun urang jauh kadengekeun ku galede ge urang biasa bae. Saya boga adi, boga di mana? Di mana saya boga adi? Asana bener di Cikupa, kamari ku galedeg, adege. Saya kudu mana aing ka ditu nginjem duit, menta, janyana boga duit. Boro-boro aing rokok ge pahit. Sama meujeuhna ku galedeg ge teh kos kitu mah. Tah kos kitu mah tuk-tuk datu. Lalaki we lalaki hayang ka awewe teu pati bogoheun embung jejebris sakali meunang saminggu datang deui bawa jeruk tah jeruk bahugi lah mun cara baheula mah bae indut cek anakna teh mak eta jeruk di mana nyaho teh ti eta teh meureun lagi teh ulah ditarima mak ayang itu kajen nyana mere ieu cek mana tah bahasa orang Talaga tah mere ieu sama tuh percis orang Talaga itu benar ada 2 minggu mere deui kacang itu budak bere-bere bae geus datang ka dinya liwat nanya doang biasa atuh nanya doang ieu sakitu kabelah dieuna mikir eta we budak sabenerna aing teu pati bogongan ku bagirna doang sakena masyaallah aya nu ku aing dipake ka bogoh bangunna pelit biasa heuh pelit aing bogongan pelit tapi ieu mah budak aing teu pati bogoh tapi ku barahan-barahan teuing masyaallah jasa mulai nyana dikira tuh ka ieu Bang mulai waduh geus SSS-an ban ka ditu dapat geus teh rahasia negara lah. Eta ku bager, beda ku bager.
aya jelema rumah tangga 1 tahun 2 tahun 3 tahun bagus jasa kau 4 tahun retak kali 5 tahun ku mau lebih retak kunaon nambah pelit eta jadi bahaya pelit mah tapi kabelah itu bagur boh pamajikan ka salaki bager salaki ka pamajikan bager salaki ge malah yang nyandung ya lamun datang ka imah dibagjakeun komo aja digebegan gitu sakumaha we butun tah ieu keur carita kos kitulah Kangjeng Nabi Daud nyaritakeun tentang malakal maut atuh urang loba sedekah mah batu terus panjangkeun umur panjang mah tah ieu kisah ban mantap panjang umur loba soya kok kajen kuku mah haji edi mah wallahu alam cak haji edi sok macem-macem bae haji pendi ge lumayan nya sedekah mantap panjang umur ye asal lain menta-menta cabut 1000 kajawa ka dieu 500 monyet geus teu kadeulean ya Allah ya Rabb Kiai asa teu kaharti cenah kula mah pan cenah umur mah geus dipatek ku Gusti Allah pan atuh bisa dipanjang gitu ieu nanya ka aing atuh jeta mah urusana dongeng jadi emang kos kitu ti dituna dongeng nah tuh mah anu neuk manjangkeun Allah neuk mendengkeun Allah neuk nanyana ulah ka aing ka Allah sia kan itu ngai lain kitu Kiai supaya kaharti we oh kieu urusan kos kitu berarti Allah ja aya anu khawarikul adat model Kangjeng Nabi Yusa kula pan pernah ka Yordan sarah ka kuburan Kangjeng Nabi Yusa kuburan agak panjang lah luar biasa 12 meter nu kurang kuari keur didongengkeun mah kaum Ad eta mah pan jangkungna 40 meter jelema 40 meter kaum Ad mah zaman Kangjeng Nabi Hud mun 40 meter bobogaan sabaraha meter atuh lamun inget kabobogaan lalakina sabaraha meter panjangna jeung gedena atuh ulah sabelah awewena sagede kumaha deui atuh eta bisa pake ngiuhan guha mah eleh meureun eta kan zaman kaum Ad banggola deui jelema nah ieu keur carita ka Yordan kuburanna 12 meter Masya Allah leuwih meureun panjang jasa pon ka jero nah dongengna Kangjeng Nabi Yusa kumaha Kangjeng Nabi Yusa teh kapan anu neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Musa alaihi salam setelah Kangjeng Nabi Musa wafat diteruskeunlah lalakon dakwah teh ku Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam nah matak mautna di Yordan nah Kangjeng Nabi Yusa perang ngelawan musuh radikal ngelawan musuh-musuh Allah begitu perang ka magriban baca Kangjeng Nabi Yusa ya Allah ya Rabbi abdi ieu perang tanggung jasa ulah waka dimagribkeun Gusti lantaran ieu perang kagok jasa abdi nu Gusti mata poe nu Gusti malaikat nu Gusti ieu aturan perang titah ku Gusti can anggeus Gusti ulah waka dimagribkeun pancak ke Gusti Allah ka malaikat anu narik panon poe hei malaikat tahan ulah waka diasupkeun ke jero ditahan ku malaikat malaikat nahanan panon poe pungus kesangan-kesangan wah Kangjeng Nabi Musa perang terus sampaikeun ka sajam masih kene sana beak kabeh 2 jam perang akarak selesai ya Allah ya Rabbi perang selesai tur menang mangga panon poe geura kaditukeun cak Gusti Allah hai panon poe hei malaikat lepaskeun blak bae nyana geus kieu aduh padeta pohara bisa leuwih padeta poe eta mah 2 jam maha kawasa Allah